Ikit, sedikit dan juga untuk itu bisa menempati tempat yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. An-nikahu sunnati faman lam yamal bis sunnati falaysa minni. Al-hadis. Puji dan syukur dari keluarga besar Bapak Ikit Sodikin dan juga yang akan mempersunting putri kedua dari Bapak Ikit, keluarga besar dari calon mempelai pria, begitupun keluarga besar calon mempelai wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan untuk bisa membawa putra tercinta yaitu mau mendidatangkan pengantin. Ijine nikna Subhanallah.
Seluruh masyarakat ingin dilaksanakan kita bersama membaca istighfar 3 kali, dilangsungkan dan membaca syahadatain ya pada tahun kita semua ikuti bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Jafar Ananda Muhammad Jafar bin Haji Harun saya nikahkan dan kawinkan kepada engkau anak kandung saya Ari Nur Hasanah dengan mas kawin uang 200.000 rupiah tunai. Mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa sayyidina wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana innaka rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun mudah-mudahan ya enak tentu kemaslahatan kemanfaatan kebarokahan dunia bagi akhirat pastikan atam di
Alhamdulillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Biasa riung kempal dina tempat anu kaetang bahagia dina saat anu ayeuna, terutama ke keluarga mempelai istri atanapi mempelai pamegat. Anggi yang jelas kumaha ieu teh janten putra nami teh moal cari video pada dicanak ka Bogor janten aya urang Bogor tak kapakuhu ngawartoskeun janten warga ieu teh bakal dicanak ka Bogor. Tak itu penjelasan isim kuring margi nembe. Ya, dekat, agak dekat sedikit. Ya, lo tengok ke depan. Ya, penyerahan tanda cinta yang sungguh luar biasa kali tentunya dari ibunda tercinta Muhammad Zafar yang telah diberikan kepada ibunda tercinta yaitu Ibu Atin, tentunya ibunda tercinta dari Adinda Ari Nur Hasan yang begitu luar biasa sekali antara ibunda tercinta dari acara dilanjutkan kembali. Sebelum masuk ke tausiah, tentunya insya Allah nanti ada tausiah. Kita akan melanjutkan untuk rangkaian acaranya yaitu sungkem sawer tentunya ya. Kago pengantin menantiasa mayu ke ibu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mawaddata war-rahmata fi qalbil walidain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana al-ayah. Laksana kalaya dipatri kujapukrana akan tikah parantos terlaksana niat kalintang saena ingkang hidup di ten ayeuna nambah kehidupan rumah tangga. Kadua nganyurikeun ka janten ibu rama. Nganyurikeun ka ibu rama direndengkeun sareng musuh ka Allah. Ieu tambis ageun pisan dosa, ageun pisan siksaan. Prabu pangku pananganana anu parantos nya deui. Sakantenan ka apa? Wajib abdi lahir ke alam dunia. Dugikeun ka ayeuna abdi dewasa. Tikawit alit abdi dipasihan mam dipasihan rangsukan. Disakolakeun, dipasantrenkeun, dijujurkeun dugikeun ka diwalian dinten ayeuna. Dugikeun ka abdi dijajabkeun dinten ayeuna kana akan pertikahan. Ieu perjuangan bapa nu teu kinten abotna. Abdi mantiasa ngedalkeun doa siang kalahum kalayan kagolongkeun rumah tangga anu barokah sakinah mawaddah warahmah. Dipercandan ku Gusti anu Maha Suci lungsuran anu soleh sinaran soleh. Jadi geus anake ujar kasep anake teudeung teh hidup datang ka mamah jika Allah dina poe anu pilih ku kamu. Saat bulan 14 teh ngantar ka kayu. Hampura bapak, hampura mama, sabenerna teh kudu dipete kuy. Poe ayeuna mangrupakeun poe anu terakhir tanggung jawab bapak jeung mama ka hidup. Ayeuna mama jeung bapak ngalepas ka hidup.
hidup kesemogaan kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan didoakan pisanku bapak beranjung putih, didoakan ku mama beranjung putih. Mugia sama wasna hidup ayah dina kabarokah. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Kanya ada depan duki kami ayeuna. Dikawin ayeuna lah hidup antus selepas. Tanggung jawab apa? Kamu hidup dugi kanan ayeuna bagi. Ayeuna mah hidup antus gaduh kehidupan lain. Hidup kedah biasa ngapati anu jangan cari. Mangga parantos pagi kawin dinten ayeuna hidup keun ibu Rama anu enak anu sami martabatna sapertos ibu Rama nyalira sapertos tadi ka apa sabelah ka mamah sabelah. Biasa ngalaksanakeun kehidupan rumah tangga sakumaha anu parantos dicontohan ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikawin poe ayeuna hidup bagi hati Inggris jadi budak mamah jeung budak kakak. Diharapkan bisa hidup bisa silih asa silih asuh silih asa. Berat ada kita. Bapak ngadoakeun pisan oge mamah ngadoakeun pisan. Mugi salamina hidup tumpak panginjing sorga rumah tangga. Nabi Yusuf sinar setuju. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinar Siti Khadijah putri. Ibu rumah hidup anu sami martabatna sapertos ibu Rama asna hidup. Doa yakin diijabah kadeuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa restu barokati ummil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jantan kemanfaatan papatah dina bahasa saleh. Bismillah.
أجمعين بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم بالخير بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.